Lawit putih panunggu hurip, tulak talikan dinaya, tulak talikan dinaya. Bang bibi tu bagi bibi, asep tiis keluarnya asep tiis suri paras kuala senaya. Nenek kuncak kance, aki kuncak kance, ngakan segala naon ulah katangkal kance, suri pugusti waras kuala asep tiis. Nenek kuncak kance, aki kuncak kance, sakanca teman tak kance. Budak letik bisa ngapung, bapakku ngapung ngapegeting, ngalayangkan kalayangan, neanganmu amis-amis, sarupanin bubuahan, naon bae luka panggih. Ari perang ngagarantung henteu dina tangkal kai bisa daok koreakan cing hempek hidup pikir nu kitu naon ngaranna lolong lamun teu kapanggih. Harta pada nareangan, harti pada nyararungsi, sabab tuanana guna, harti bisa mere bukti, harta pun kitu deui bisa ngabul nu dimaksud. Nedunan sakahayang tapi harta gampang leungit munggu harti manfaat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang di sareng Abah dina dongeng anu engal judul Si Sakadang Kuya Nyeun Suling Tina Tulang Maut.
Tacaritakeun dina hiji poe sakadang kuya teh keur moyan bari kurah koreh karena durukan. Sakadang kuya ngarasa bunga lantaran tina eta durukan teh manggih tulang naon. Anu sateuleuna diulak ilik yen eta timbul dina rasa atanapi dina jero hatena sakadang kuya lamun seuk ieu tulang maung dijadikeun atawa dijieun suling halus jiga mana. Tapi kumaha cenah cek sakadang kuya teh ngalianganana ieu tulang maung. Geus kitu we kamu bener we Bang Bara nya. Carita Situ Bagendit. Zaman baheula samemeh aya penjajahan di Indonesia, di wewengkon Garut ayeuna katebeh kalerna aya hiji karajaan leutik ngaranna Sukamaju. Ari nu jadi puser dayeuh nagarana atawa ibu kotana di ngaranan Pakuwon. Eta kerajaan Sukamaju dirajaan ku dalam Asenjaya, nyaeta hiji raja anu adil tur wijaksana, kacida toweksana karahaya. Di kerajaan Sukamaju aya leuweung jati anu kacida dijagana. Teu meunang aya saurang oge atawa sing saha bae anu kumawani nuar eta orang caturkeun lalampahan putri bungsu Prabu Nilakendra nyaeta Dewi Purnamasari nyalametkeun diri ka basisir laut kidul. Sanggeus 3 bulan lempang sakaparan-paran antukna Purnamasari netepkeun diri muka kahirupan anyar di Muara Cimandiri. Dibarengan ku pangawalna anu satia nyaeta Rakean Kelang Sunda. Sang putri ngababakan muka kampung dingaranan babakan Cidadap. Ngaran Cidadap nyokok kana hiji sirah cai anu aya tangkal dadakna. Lila-lila babakan Cidadap beuki rame didaragdeg ku para pamayang marake parahu. Cukung paying jeung nu daragang nepi ka jadi kahiji kapuunan. 8 tahun ti harita jadi pelabuhan laut anu rame. Kurahayatna di ngaranan Cidadap pelabuhan Nyai Ratu. Sebutan Nyai Ratu nyaeta pikeun Dewi Purnamasari anu diangkat jadi puun atau kepala pemerintahan. Seni nu jadi ati ikan ngaraketkeun duduluran Pak Ajat anu bagir ngaraketkeun duduluran Mama kok goreng patut cik dah lutung ngaran lagi masa ayeuna kieu masa susulan algojo demes kapayeun Pak algojo tugas anjeun lutung nages aya tinggal mencit disaksian pus masyarakat sakabeh lutungna dipun hampura we ya dibawa ku aki ka di hampura nepi ka kieu tugas aki teh hampura lahir batin akinya kan
besuk Maria eman yen wonten berhati. Mulai diteliti hanya pasti nunalungkit pertama orang Belanda. Di mana sejarahnya kami mencari datanya, aya data dina sangihan kana Persia. Aya sastra lisan, aya pantun, aya sisindiran, aya kawi, aya dongeng, aya wayang. Penelitian pertama, nunalungkit pertama, kolonial, kolonial sebagai kepentingan penjajahan. Itu seueur teksna. Terang teks, konteksna, terang upacara naon sok terangnya muludan, lamun muludan teksna teks naon, kan? Konteksna kumaha, waktuna, iraha, tanggana, wayah kumaha, mungkin aya alat-alat, mungkin aya peserta upacarana, aya nu mimpinna, kan mimpinna kiai kan gitu, kan ngiringanana jamaah disindiran terus dinyukukeun, carita pantun terus dinyukukeun, wawasan masyarakat dongeng terus dinyukukeun. Pantun lamun nami pantun langsung dituju Rang Munding Laya, Terang Babat Gajah Nagara, seueur judul carita pantun. Kan lamun ibu kudu mapai hiji seueur anu lisan total, anu semi lisan aya lisan ongkot, aya gerakan ongkot. Misalna tawuran barudak. Nah, aya hayanggung. Kan aya teks, nah aya gerakan. Pemilisan total nu misalnya sisindiran kan lisan unggul, dongeng lisan unggul gitu. Jadi anu lisan sareng gerak, anu lisan sareng anu kahiji bisa magehan persaudaraan keluran. Kedua ngajaga lingkungan hidup. Contohnya kami aya dongeng, misalnya dongeng leuweung larangan. Nah, aya dongeng leuweung larangan, misalnya di kampung Naga, itu masyarakat mau ngelasuli dirinya, ngebon, ngahuma dirinya. Nah, sabab aya mitos, aya tradisi, aya lisan, aya dongeng. Hasilnya lantaran aya tradisi lisan, aya mitos leuweung larangan, jadi leuweungna teu diganggu. Nah, jadi cinyusu aman, sumber mata air aman. Di antaranya gitu. Namun kanggo pelestarian lingkungan, namun kanggo perdamaian. Misalnya mitos Jakatarub, terang Jakatarub. Nah, Jakatarub itu kan manusia. Iya widadari, ikan nikah. Widadari digambarkan di langit. Artinya naon? Ayat kesatuan antara dunia manusia jeung dunia widadari jeung makhluk langit lah gitu. Kami rawuh kasir ujang pernikahan antara manusia jeung maung harimau. Nah, enggak si Jaka nikah jeung maung anu bungsu, kan dawina kami nikahna jeung anu bungsu, engke gaduh putra hiji. Kayak putranya di sekitar, kayak mau kayak jadi kalugur, kayak mantuan waktu di Sumatera. Artinya naon, leuweung ulah diganggu, sabab geus dihijikeun ku pernikahan antara Jaka jeung mau kayak. Nah itu kan mitos perdamaian, ngajaga lingkungan hidup. Tadi ada hiburan mah jelasnya hiburan sebesar gitu kan. Enak dipiara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, aya festival ya namanya, aya festival, aya pasanggiri, terang pasanggiri, aya anu ngaleungit, aya anu subur,
lamun kepentingan pariwisata itu dihirupkeun ku pariwisata, dinas pariwisata. Lamun anu ritual mungkin lami-lami loba tadi dianggap sakral, lami-lami jadi hiburan. Misalnya carita onom lah, terang onom. Nah, itu terang hese ngadongeng nanya. Itu tanya dianggap sakral dianggap. Jadi lamun ngalanggung daerah Ciamis ya. Ngalanggung hanya sok ningali jika aya pesta, jika aya naon, kalau itu teh leuweung. Nah, sakral keneh. Tapi ayeuna bakal aya festival onom. Artinya lamun dianggap festival onom, jadi kayak hiburanna seueur. Nu tadina sakral total dianggap mitos total, tadina jadi hiburan gitu. Nah, contohna atau aya anu teh aya terus jadi aya sawer misalnya gimana ayahnya ayah tanah sawer teksnya panjang mungkin setengah jam lah di sawer ini mah jadi hiburan ini nu dipentingin naon ngawurkeun anak aya nama jadi mungkin sabait dua bait atau kalau sebentar mah panjang tak perubahanna nya aya anu tadina aya ayeuna teh aya ritual aya anu aya kapungkur ayeuna aya tapi ganti fungsi nu tadinya fungsi upacara fungsi ritual jadi fungsi hiburan aya anu tadinya teh aya anu aya seueur lah misalnya fungsi lengser loba fungsina upacara adat sawer nu tadina papatah nasehat ka acara panganten jadi hiburan gitu perubahan fungsi anu tadina media na tanda lisan jadi tulisan mungkin ini jadi rekaman jadi video nyebar di WA itu kan berubah nyebar di YouTube itu perubahan jadi penyebaran aya gitu dan beda bentuk nah, masyarakatna resepkeun teh kana tradisi lisan mahasiswa misalnya kuna pelestari tradisi lisan masih ini resep teh lalajo wayang, resep teh lalajo pantun, resep teh maca dongeng, kan masih terus resep. Nah resep kena buka YouTube mungkin, resep kena maca WA, nah, di antara eta. Jadi minat kanggo melestarikan, minat kanggo manjangkeun umur tradisina, ngurangan, jalmi ayeuna resep kena nu praktis. Nah, tradisi mah eta mungkin dianggap teu praktis. Biasana salamatan kalau ngadamel kue. Nah, kapungkur mah lebaran teh ngadamel kue teh sabaraha rupa sibuk. Ganti generasi. Enak kurang rek lebaran masuk ngadamel kue. Henteu pan hari meser. Ada tradisi ngadamelna teh aya ngadodol kapungkur ngadodol teh pan kuya teh mimiti ngalapa-lapa. Kalapa, nutu segala rupa. Ini hari meser sebelum generasi enak resep anu praktis nubabari jadi ente tekun kata terus biasa jadi dianggap terus teluyu jeung pemekaran zaman ku generasi ayeuna padahal mah penting kene misalnya kieu pamali ya mahasiswa enak resep kene sok nurut kene teh lamun pamali ulah sok cicing nalawang pantau pamali nurut kena teh kesadayaan naon sababna teh nurut ka ulah ngadahar tunggir hayam amali tadina bisa dipanggungirkeun terang dipanggungirkeun dipangsalingkuhkeun nah padahal itu aya nu rasional naon dina tunggir kapungkur upami hayang daging hayam pan mencit hayamna hiji anakna 5 tunggir hiji lamun dibikeun ka saurang sajian kayak protes si eta mah anak emas misalnya iya. Tunggir teh raos kan ka hiji anu kadua nah ternyata secara kesehatan kirang sae kolesterolna luhur awan kanggo murang kali mungkin cara ningkatin libido maka dipasikeun kapapan naon ngarah teu pasea gitu jadi sanes pamali bisi dipanggungirkeunana tapi aya hal-hal anu rasional ulah lalangiran
pernah nguping ulah lalangiran di sinaon cenah di sini ditinggalkan maut ku indung nah ibu terang jawabannya kia 2-3 tahun kepengkarnya ayah wargi nyusun skripsi kan bari ngetik bari calik bosen nah ini bari nangkuban halangiran ngetik gitu beres skripsi beres ujian lebat ke rumah sakit naon paru-parunya benang kan ketekan jadi paru-paru nukuna bebas itu ketekan ku panggong ya teu sehat karena paru-paru tina si kesehatan anu kadua tina segi etika kan teu sapan batur ngariung calik ieu lalangiran teu sapan santun nah tradisi lisan kitu kan beuki deui beuki leungit nah bisa ulah nalawang panto ulah nangtung nalawang panto kamali bisi nangtot jodoh gitu kan jawaban naon geus nangtot mah bedol we jadi aya tafsiran mungkin anu beda antara generasi nu ti payun sareng generasi lain.